Kuma. 3, 1. Materi udah. Nah, ulang tadi bakal 1, 2, 3. Iya. Coba. Siang. Kasihan matanya. Mending searaya bang arinit kitunya. Baru dakenya bahwa ari emak ditinggalkeun. Wah, paling eksak aing mah geus latihan encan nari apa kemarin tampil di panggung beureum. Acan, encan. Acan. Wah, teu kumaha urang tapi ari acan can bisa naon tari mah. Acan can bisa. Wah, di dieu lah di depan. Ini sambil mikir ya urang teh meureunna. Yang ngaramekeun kampung urang teh wan kudu urang teh boga keterampilan jang dina panggung kumaha cek ente naon. Atuh naon we. Eker kuburan mah ngareuah kampung urang mah jaipongan erek pencak silat erek bobodoran bisa wae eta bener wan bobodoran ge bisanya erek nari bisa sulap kan lu kamu bisanya yang penting mah rame lemurnya wan teu kurang oge pokona mah sagala rupa erek dog, erek reog, erek calung, erek naon emer oge bisa ditakolan jadi hiburan kurang latihan lah emang geus hayu latihan kurang aja tampil di panggung keur ngameriahkeun urang lembur urang samennya kolot geus bisa naik panggung kan ngameriah anak urang samenan bener yuk Bane aya anu keur latihan tah. Urang hiji nyampu, da di ilmu urang mah lega soalna mah pasti loba lah nu ahli seni. Heeh. Yuk. Bukan itu kayak yang sudah ada itu batu murid arengeus latihan tarina batu. Lain kela. Itu asa rame di ditu tuh. Ayo. Ya. Bobo anu rek bangun teh amun urang tampil teh amunnya sugane atuh urang ka itu lah urang tempok aya mah kudu mah sugane bisa latihan urang duluan di ditu ayo sambil kabagian maca puisi riweuh deh. Kenapa di hari itu polisi mandak jahit putus kainnya benang salah bunter ngadangkuk pisangnya keur maca puisi ya teh jahit kain benangnya putus benangnya eta mana teh ari akang itu naon eta ieu teh di teh biasa sok aya samen biasa 1 tahun sekali ke samen hanya kan di kampung abdi ge ayeuna bade samen oh nya ada beda nya tah itu tuh ada lieur mah lieur biasa teh ieu teh naon samen teh sok bobodoran lah gitu jeung brodak itu teh mah puisi aduh ieu jeung kudu kata ada itu dua kebet jebaning ieu teh lieur. Saya akan ngotos ieu maca puisi ieu abdi ge ieu duaan ka ditu sugane kitu aya nu biasa ngalatih nari apa bobodoran tak kumaha gitu Kang. Akan ngotos sae. Aduh kade. Aduh. Aya kaget naon. Akang kos
baca puisi tak abdi mah itu Manawi sarang Manawi aya pelatih nari ke naon kamu samen kang abi gitu Jangan naon atuh. musuh aya mah nari ah nari cenah aya tukang nari di dieu tanya suka aya di lemur ieu mah gitu kan urang mah eueuh aneh Cocok akang nari mah pas. Kabeneran ayeuna teh mitoha ke kitu ane tah. tukang Nari mitoha teh kengalan teh ayeuna teh kabeneran. Mitoha teh guru nari. Nari legend baheula teh keur zaman sinar bebek bagian nari. Itu ngabeneran Mani ana mah bisi ka buru ngesan cik tempuan sama di dia teh anu tiis-tiis bisi ka ganggu latihan di nya dieu itu mah jahit kain benangnya putus cinta meureun benangnya putus disambung tiga. bener wah tuh keratian nari tanah berarti orang kuil wah suka ada orang bisa tuhnya jujur mah itu ada mana tuh kalau mau cip lain wah apa yang cuma ke ngorana itu yang mana ya tak mau budak ngorana bujurna Pis. Mana tuh, Mak? Mana tuh mimitina, Mak? bujurna ya Tah, kita tah. Tah, gitu tah. Situ. Iya. Terus, kumaha? Gitu tah. Tah, Mak. Sangkeng. Sangkeng dong. Begitu. Ayo, kita teh. wah dia mau hari Kapan diajarkan teh, Mak? Aduh, darah biasa teh. Paling tak mati lah. Dan bisa kita hese cuma kumaha Tuh. jangan sampai gitu Iya. Neng mah teh tak bisa. Kapan kok mah teh diajarkeun nih teh ka pungkur teh. Jadi sama nih geuningan. nya dah pokok deui mah atuh baheula mah leutik anu melihar heula hese di salaki mah tak puisi babari maca kalau urang kudu kitu anu nuturkeun mah saya lageung hese Kalau naruh gitu nambah bujurnya. tuh kang tuh nu nari si ma nari si ma Atuh abus gajer lomba kenal. bisa temenan Beunah ayo nyanyi ayo. Mau ulaheun. Diajar bener diajar. ajar Ini ayo diajar mah. Asuran tuh angtong didinya. Ayo deh. Oh diong di darinya. Ma yo, nang diajar nari ma. Ya mah ya, anu bade ieu mah nari duaan diajar. ayah dan mun kakak tuh diajar mah makan kebiasaan banyak udah nang tadi wah borok semangat Leles teuing masih mama. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, tiga. Satu, dua, tiga. Satu,
Satu, dua, tiga, iya, coba. Kurang ajar ya. Ayo, ini itu orang sini pikiran. Atuh malah anu nuluykeun sinar bebek anu baheula teh.